Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di pamiarsa sareng simkuring ti channel Politikus Cilik. Anu dina danget ayeuna simkuring baris medar hiji carios dina bahasa Sunda anu judulna Dirabu Kelong. Pamiarsa carios ieu diropea ti Mangle online anu diserat ku Bapak Andang S. Argayuda. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Supados teu nyangklong kana waktos, mangga urang ngawitan carios dina bahasa Sunda anu judulna Dirabu Kelong. Bah Mansur urang lembur babakan haur, ngadak-ngadak jadi bahan obrolan salalembur. Anu tadina taroloba catur kiwari kawas anu boga bisul dina tuur. Karawak gorowok dina loba batur, ngomong balaka catur gede hate rek menang duit anu kacida lobana. Urang peuting guling gasahan teu ngeunah cicing sagala kapikiran. Imah rek nyieun anu agreng, mobil rek meuli anu pangalusna. Pamajikan rek neangan deui anu leuwih geulis, anu leuwih baheno, da puguh hayang nyandung ti baheula. Unggal poe galayang geuleuyeung make mobil alus, sedan hideung panundaan jalma anu ngaku mediator. Eta mobil ditah dipake heula samemeh meunang duit. Atuh duit jang bensin aya nu mere. Bah Mansur legegna geus jiga jalma beunghar, poe kamari ngadatangan toko material, menta dikirim heula bahan bangunan sacukupna, engke duitna saminggu deui. Tapi isuk-isuk keneh geus mangkat ka kota, ngadatangan dealer mobil Toyota, manehna pesen mobil opat sakalian, ke dibayarna cenah saminggu deui. Geus yakin cenah saminggu deui bakal menang duit 50 miliar, duit tina ladang mustika merah dalima. Cenah ceuk anu ngadatangan ti kota eta merah dalima teh rek dibeuli 100 miliar. Duitna dibagi dua jeung mediator, transaksina di Jakarta saminggu deui. Dasar urang lembur singkur, duit can katarima tapi gayana jiga enya geus loba duit. Sanggeus rengse abral-obrol di dalam mobil, Bah Mansur teu langsung mulang, tapi terus ngajugjug ka hiji kota anu aya di basisir Laut Jawa. Anu dijugjug imah babaturanana sugan masih aya di kieuna. Tapi waktu keur dahar di hiji warung makan, bet dikersakeun panggih jeung awewe bahenol nerko. Da disebut Abah Sote, umurna mah can kolot-kolot teuing. Karek 50 tahun oge kurang sabulan. Teuing kumaha mimitina eta awewe anu bahenol nerkom teh ujug-ujug nempel, malah menta dijajabkeun mulang. Boga kaera jeung rakapi andal, memeh nepi kan dijugjug nyimpang heula ka supermarket meuli oleh-oleh. Atuh puguh eta awewe anu bahenol teh mani adek-adek wae ka Bah Mansur. Teu lila nepi ka imah awewe anu jajabkeunana. Kasampak aya awewe kolot keur ocon jeung budak leutik, awewe kira-kira umur 4 tahun. Sanggeus nepi di imah Nyiranda, tuluy istirahat sakedeung bari ngobrol ngaler ngidul. Babakuna mah ngarayu Nyiranda, sangkan daek dicandung jeung ngagulkeun ka beungharanana. Geus kitu mah tuluy amitan Bah Mansur kudu mulang deui ka lemburna. Nuhun atuh Nyai, ayeuna akang wangsul heula, isukan ka dieu deui, pami tos beres. Ulah mulih ayeuna Kang, tos sonten bisi kawengian di jalan, mending ngendong di dieu. Pami bade di baturan mah, sabab akang mah borangan. Cek Bah Mansur ogoan. Dasar ucing garong teu kaop
ngambul nu hanyir mimitina ketap-ketap masang pitapak gombal. Teu langkung akang asal leres bade tanggal waler. Eta Bah Mansur menang jawaban kitu hatena ngadadak mumbul ka alak paul. Ambekan nyedek jantung ratu tutunggulan dikorok lok-lokan lat wae poho kelamah wadi lali ka Purwadaksi. Langsung bae kekerot gegerem kawas kucing manggih pais kancra. Urang tunda heula lalakon Bah Mansur anu keur anteng ngopenan randang ora. Kacatur di lembur babakan haur salelembur ibur nguruskeun Bah Mansur anu geus 3 poe 3 peuting teu puguh catur disaprak mangkat ka kota can datang deui lembur. Nu kacilaka buka mabur anu puguh mah geus 3 poe 3 peuting ninggalkeun lembur. Pamajikanana kacat kicit ka ditu ka dieu ngurilingan lembur. Hatena tagiwur babakuna mah kula warga Bah Mansur nu kaeuntepan rasa paur sabab si Bah Mansur indit sorangan mawa mobil batur. Antukna pamajikanana indit ada tangan dukun lembur susuganan aya pituduh gaib ngeunaan salakina anu mabur. Geus sabaraha poe salaki Nyai teu mulang? Tos 3 dinten. Kumaha atuh Ki? Cing pang nanyakeun. Aya kajadian naon ka salaki kuring teh? Tareuwas sieun pinanggih jeung bahla. Ngaranna Mansur. Wewetonna poe Salasa. Kamari inditna poe Senen Manis. Dunya aya di kaler. Cahaya belah wetan kasugemaan ayana di belah kulon. Bah Mansur ngajug-jug ngidul mapag balai. Aki Arsaib gegerendengan utang itung buntut lutung panona kekereceman ramo leungeun utek-utekan. Kumaha Ki? Salaki Nyai jigana panggih jeung balai. Balai kumaha Ki? Mata kareuwas. Bah Mansur dirawu kelong. Lah, ari si Aki moalnya zaman ayeuna dirawu kelong. Jabaning pan salaki kuring teh mawa mobil. Moal kadugaeun kelong nage. Keur naon atuh tatanya ari moal dipercaya mah. Jeung deui ari kelong mah sakti. Ku diajak seuri saeutik oge manusia model Bah Mansur mah pasti langsung nuturkeun jeung mobil-mobilna. Duh, kudu kumaha atuh laku kuring Aki? Wayahna Nyai kudu ngurilingan lembur bari nakolan nyiru Supangari. Sasakali geroan ngaran salaki Nyai. Ambe kumaha eta teh Aki? Nya supaya tereh bali, supaya sadar deui lelembutanana, akhirna inget ka bali. Sagala pituduh ti Aki Arsaib dijalankeun penyemunah pamajikanana Bah Mansur. Saterusna nyimunah ngurilingan lembur dianteur ku tatanggana bari narakolan nyiru ku pangari. Sasakali tinggorowo ngageroan ngaran Bah Mansur cenah cek Aki Arsaib lamun geus dijalankeun eta tarekah si Bah Mansur pasti mulang. Aki Arsaib aki-aki 7 mulut ayak ku edas eta elmuna wacis saciduh metu saucap nyata. Karek oge 2 kali ngurilingan lembur nyimunah aya nyusulan cenah Bah Mansur geus mulang. Nyimunah jeung baturna pating beretek nguru ka imah Bah Mansur.
Sarerea pada hayang ngabuktikeun nah nya Bah Mansur mulang. Komo nya munah mah ngadenge salakina mulang mani kocak dengek bakat ku atoh. Bari rawah riwih lumpat sakalumpat lampet. Sampingna merosot geus teu karasa atuh ari nepi ka imah ari baragadal samping leupas tina awakna. Untung make jeroan mun henteu wiwirang di kolong catang. Kang, syukur tos datang deui kalayan salamet. Bener jagoan eta Aki Arsaip. Kelongna eleh geuning. Bari renghap ranjug Nyi Munah cumarita ka salakina. Kayak nah ya naon gitu buat ngurus-ngurus Ki Arsaip segala. Pan akang teh cenah jauh kelong ku Ki Arsaip ditarekahan. Akhirna akang ayeuna datang kalayan salamet geura kacai Kang bebersih. Nyi Munah dareh deh naker cumarita ka salakina. Mun apaleun kelongna geulis jeung baheno mah jigana bakal dordar perang campu. Dirawuh kelong. Bah Mansur ngagerendeng terus ngahuleng lila pisan. Ras kana kajadian kamari galung patutunggalan jeung randa geulis anu ceuk Ki Arsaip mah disebut kelong. Ngendek sabaraha poe ti harita ting burudul balad-balad Bah Mansur daratang rek nyamper. Isukna sarerea bring marangkat ka Jakarta. Tempat anu dituju nyaeta daerah Mangpang Tapatan. Tester jeung anu rek mayarna aya di Mangpang. Sanggeus nandatangan MOU giliran Bah Mansur anu kudu ngaluarkeun barang anu rek ditransaksikeunana. Nyaeta mustika merah dalima. Teu hese beleke Bah Mansur ngodok saku jaketna anu emang eta mustika teh disimpen dina saku jaket belah luhur. Make rajut hideung anu geus belel ceg leungeunna kana cepuk anu dikaluarkeun tina rajut. Waktu cepuk dibuka huleng. Bah Mansur ngahuleng ngaraga meneng. Panon bolotot beungeut pias sepak teh getihan. Rek ngomong kalah alah awah eueuh mustikana leungit tina cepukna. Rarasaan Bah Mansur bumi alam asa tungkeb. Jantung ngaradak eureun endagna. Tetempoan ranyai, pipikiran mangkrung, teu puguh ka mana ngumpulna. Ras inget kana hutang di lembur, ras deui karanda ngora anu baheno nerkom. Pipikiran Bah Mansur kumalayang, tetempoanana beuki ranyai. Keur kitu ujug-ujug aya anu ngalayang ka hareupeunana hiji makhluk hideung kacida badagna. Jangjangna kawas kalong. Bruk eta makhluk teh ngarawu Bah Mansur. Bah Mansur kapoekan, leungit budi ilang rasa. Bah Mansur dirawuh kelong. Bah Mansur kapiuhan, jalma-jalma anu aya di dinya pada kaget. Bah Mansur pada ngaguyah-guyah. Tapi si Abah teh teu daekeun eling, barang sarerea ngareret kana cepuk, sarerea ngajenghok. Geuning mustikana leungit. Kabeh para mediator pada ngeluk alum, hanas geus bebeakan ngamodalan eta mustika, tapi geuning dina akhirna beut nyamos ngalamot curug. Pata Kaharja, Rancah Ciamis. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, canak anu saena, picieun anu awona, mugia mangfaat kang urang sadayana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.